karalikelan rekep-rekep we rekepan kapayun rekepan kapayun dimana tes pinuh terus rekep sok ditartibkeun di gang eta ditartibkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana, wabil khusus dulur-dulur sadayana seueuh putu eyang radhiyallahu ta'ala anhu, seueuh putu karuhun Mahmud anu kalintang ku pribados dicintaina, kalintang dimuliakeunana, didoakeunana, oge disuhunkeun doana. Langkung ti payun sabada pribados ngungkapkeun rasa atoh, rasa bunga anu teu aya hinggana kalayan pujian atas dikersakeunana ku Allah Ta'ala. Urang tiasa ngariung dina ieu saat, dina ieu tempat anu mulia, dina ieu majelis anu agung. Ieu sadayana pertulungan Allah, ieu sadayana kasayan Allah, ieu sadayana kersana Allah. Muga-muga disarengan ku ridho mantenanana, disarengan ku welas asih mantenanana, disarengan ku pituduhna, disarengan oge ku barokahna, disarengan oge ku ijabahna, disarengan oge ku mangpirang-pirang anugerahna. Karena teu satiap
kersana Allah disarengan kuridona teu da kabehana oge makhluk mah kersa Allah, kafir ge kersa Allah ya. Nu iman nu kafir kersana Allah, nu soleh nu teu soleh kersana Allah. Anu jadi ahli ibadah, anu kedul ibadah, nu ninggalkeun ibadah, bahkan ahli maksiat eta kabeh kersa Allah. Nah, kersa Allah kabehana ge ngan aya kersana Allah anu disarengan ku ridona, ku welas asihna gitu, ku kaberkahanana, ku pangampurana, itu aya kersa Allah anu teu disarengan ku eta. Disarenganna teh ku murkana, aya nu disarenganna teh ku azabna juga naudzubillahi min dzalik. Aya nu disarenganna teh ku laknatna. Iblis, setan kersa saha? Kersa Allah itu teh. Ngan disarenganna kunaon? Dibarengan ku laknat, dibarengan ku murka, ku ancaman-ancaman Allah. Pun gitu deh, anu khawarik lil adat, nu adat gitu, nu biasa. Anu khawarik nu luar tina adat gitu, sadaya nage kersa Allah. Mukjizat kersa Allah, karamat kersa Allah, kan? Saciduh metu sakecap nyata kersa Allah. Sihir kersa Allah sarua. Ya khawarik lil adat oge sarua kersa Allah. Ingan kersa Allah aya nu disarengan ku ridona gitu. Welas asih Allah, ridho Allah, keberkahan ti Allah, pituduh Allah. Ya. Anugerah Allah, kemuliaan ti Allah, karomah teh kemuliaan ti Allah tuh. Ya, mukjizat, karamat ya, mun di Nabi mah aya 2. Anu ngabedah adat teh hiji mukjizat, 2 irhas. Ari mukjizat mah perkara nu ngabedah adat anu ayana di Nabi, tapi sabada diangkat janten Nabi. Ari irhas mah satu acan diangkat janten Nabi, tos aya mukjizat gitu tah, tos aya khawarik. Karomah nu aya di para wali nu terbuka ieu karomah terus nepi ka poe kiamah di hamba-hamba Allah anu iman, anu takwa ka Allah, anu istiqomah. Sehingga puncakna tina derajat iman, Islam, ihsan, jadi wali teh puncakna teh. Puncakna teh makrifat ka Allah, puncakna teh nepi ka Allah, puncakna teh kitu nyaksi ati kana nur tajalli Allah. Puncakna tah di mana geus nepi ka dinya mah terbuka kabeh anu tertutup, anu dihijab teh hijabna dibuka ku Allah taala kabeh. Jadi ningali kana perkara anu teu katingali ku batur, ngadenge kana perkara anu teu bisa kadenge ku batur. Jauh jadi deket, kan? Nu samar anu gaib jadi dohir. Tuh. Lain ukur anu deket teh alam jin gitu kan, udah deket keneh tuh. Aras katingali, aras ke katingali, surga neraka teh katingali.
ngan mun dina karomah wali sanes ukur pribadina bahkan tiasa ningalikeun batur kana perkara anu gaib. Tegasna mukakeun hijab teu tinu lain ahlina. Tinu lain ahlina teh nyaeta lain ahli kasyaf. Lain wali jelema bodoh kapung-kapung, tapi ku wali mah bisa dibuka hijabna. Sehingga tuh nu lain ahlina jadi bisa ningali kana gaib. Kapeung ku wali teh gitu dibukakeun teh tuluy we dibukakeun. Nepi ka eta teh harita keneh jadi wali eta teh namawi mun urang nguping dongeng aya wali nyahadatan karestan Hindu Buddha begitu disahadatan harita keneh jadi wali gitu kan. Ya tong era siga Kangjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mentenang ngangkat wali tapi di Kristen duduk cana syahadatan gitu kan. Syahadatan hari terkini ma'rifat ke Allah Ta'ala kan. Jadi tatkala mukakeun hijab teu ditutupkeun deui hijabna wali mah bisa kitu. Tuh. Komo di mana ieu mukakeun hijab dibalikeun deui eta mah umum. Umum eta mah. Jadi wali kapeung-kapeung mukakeun hijab tina paningali pangdenge gitu kan. Jalma-jalma awam nu lain ahlina buka hijab. Manehna teh jadi ningali anu teu katingali ku batur, manehna teh jadi ngadenge anu teu ngadenge ku batur, kan? Tapi ditutupan deui ku wali gitu. Imam Subki radhiyallahu taala anhu nu nyusun usul fikih Jam'ul Jawami ya, ulama wali. Anjeunana dituding sembrono ku para ulama pedah ari unggal waktu salat lohor gitu asar tara rurat reret heula kana panon poe mun di lebet masjid teh menuju ngaos teh adzan gitu lohor teh rurat reret heula kana panon poe pan baheula mah 2 jam ya pan patokan lohor asar teh bereuni kudu ningali panon poe teh ieu henteu ti lebet masjid teh adzan salat teh kitu sehingga ieu kapeung sok beda tina jadwal waktu salat pasantren lain. Tidinya aya desas-desus gitu di Imam Subki mah di mana nangtoskeun waktos teh memang tara ninggal heula kana panon poe. Dugi ka para ulama haritapan ulama teh apik sadarea nya dugi ka dijorak kumang pirang-pirang ulama di berbagai pasantren hoyong tabayun hayang ngabuktoskeun laras henteu ieu teh Imam Subki teh cek beja cenah di mana unggal waktu salat lohor asar teh tararurat relet kana panon poe jonang tuh ke ada gitu sehingga kapeung beda gitu jeung naon waktu salat jeung anu sanesna barang sadayana ngiring dina majelisna Imam Subki radhiyallahu taala anhu tuh begitu nuju ngariung sareng Imam Subki adan nya we geuning ceuk sareret nya we begitu nyebat adan lajeng sadayana memprotes para ulama ka Imam Subki naon margina paduka nangtoskeun adan ayeuna bari salira teu acan ninggal heula panon poe kaluar ieu tertutup kan tuh harita keneh Imam Subki ngawaler kami mah tara adan angin ngadenge adan di langit tuh
begitu nyebat tuh tingali kabeh nu aya di majelis eta boh muridna boh para ulama nu ngiring hadir teh anu tadina hoyong ngabuktikeun teh ya ningali ka langit lalangit teh leungit suhunan leungit katingali panto langit molongo tuluy ka kuping eta sora nu adan ti langit sabab dina hadis diuningakeun jadi setiap daerah didinya aya malaikatan anu eta malaikat di tiap daerah eta azan dina batasan-batasan waktu sholat di langit teh azan urang di dieu batasan lohor tah ayeuna umpamana jol azan we kitu hideung malaikat teh kitu ninggal sadayana tos teu wantun ngingkari deui para ulama ka Imam Subki tapi les deui we teu aya gitu karena hijabna ditutup ukur dipangmukakeun ti ribuan jelema nu hadir walimah tiasa mukakeun hijab jadi lain anjeunna wungkul nu ningali kana perkara nu gaib kasyaf tapi bisa ngasapkeun batur ngan kapeun gitu terkadang ieu kasab batur hijabna teu ditutupkeun deui kersana anjeunna we matak aya geuning anu jol bisa ngaji ngadadak gitu kan ngaos di hiji wali teu ngaji mang tahun-tahun gitu pi orang mulih ku anjeunna tapi begitu muka kitab nah jol ilmu bacaan ilmu nahwu sorof sagala geus aya dina ati ilmu Quran, ilmu hadis geus aya dina ati kabehanana kitu. Buka hijab. Sebut futuh teh keterbukaan. Ai hartina keterbukaan teh nyaeta diangkatna hijab, gitu kan? Parupa hijab teh aya ningali kana gaib teh anu mahsusat, tegasna ya anu bangsa konkret kitu teh, tapi di alam gaib, gitu kan? Aya hijab teh panghalang kana ilmu penemu, panghalang kana hidayah, gitu kan? Karena makna ning Quran jeung sunnah hijabna teh kitu. Ya, mesing katalar Quran hadis oge can karuhan menang futuh keterbukaan eta mah kakaraktalaran tapi ningalina ati sehingga faham kana hakikat makna nu terkandung dina eta Quran jeung hadis tah ya aya hijaban hijaban gitu. Tah walimah tiasa mukakeun hijab eta walimah kan membawi baheula Mama Ajengan Torfi rahmatullah alaih murid ama Eyang Cibaduyut keur budak keneh saurna masih keneh make calana pokek keur main bola keur diajar jurus di Mama Ajengan Dul Hamid Cigonewa baheula saur apa ari di Cigonewa tuh kumpul empang aya pangaosan tablik akbar mun ayeuna anu harita diantos-antos ngaos teh diantawisna nyaeta Mama Eyang Amin Cigonewa Raka Eyang Perbu Cigonewa ramana Ama Cijerah lajeng Ama Eyang Cibabat aya Ama Eyang Cibaduyut aya ulama-ulama luhung Ama Perbu Cigonewa aya jelema ribuan para ulama para kiai hadir di dinya sadayana patuduh-tuduh pada ngaos teh da tu ulama wungkul ari Eyang Amin saur apa tuh anjeunna teh tuh benu henteu pok wae ajengan eueuh nu wani nyarios teu pok wae ajeng anjeunna bari ngaleos saur Eyang Amin kitu-kitu wae piragi ngomong minihara rese surna teh leos aduh sieun sadayana penuh Eyang Amin penuh akhirna kumaha nya akhirna nu ngambil keputusan anu harita nangtoskeun teh Ama Eyang Cibaduyut saur Ama Cibaduyut teh si Tarfi Tarfi keur budak
Jadi ajar jurus si bobolokot kena ku kesang di Cibaduyut teh ama ajaran Torbi mah ya, 2 tahun teh teu ngaji teu meunang ngaji gawe main bola diantep ku ama Cibaduyut diantep sugan di teang sugan di piwarang ngaos teu ngaos nu sajen ngaji teu ngaji ieu nu disaur teh lain santri lain lurah santri nu tukang ngaji nyetan nu tukang main bola anyana keur diajar jurus diajar mama aja Abdul Hamid ya juga mewah teang si Tarbi ya atuh keur make celana sakieu tuh kamalem budak atuh saur ama teh wulu wudu make sarung make sarung pakaian-pakaiannya bolonnya tos diajar jurus atuh ya lain pakaian santri atuhnya ya pakai sarung selama teh naik kadinya nya kana panggung heug ngomong eta siga nu dihipnotis teh heuh budak bolon kudu naik kana panggung aya nu ngupingkeun para ulama lain hiji 2.000 derepek teu ngaji acara teu nyaho ilmu nahu teu nyaho ilmu sorot diantepan kok naik dina panggung ngomong soalnya teh dasar area oge atuh kaget sareng oge heueuh nu kudu dadawuh ngaos dina panggung lain kiai lain ulama lain santri-santri acan gitu eta ama emang buse senah ke masjid didinya di caket panggung ama mah terus tadinya dekul teh eta mama aja ngantor fi pok ngaos nyarahan ngajelaskeun maknana qasidah burdah tina amin tadzakur rijirani bizi salami make jeung dinahuan disoropan dimantekan dimaanian dibayanan dibadean make keterangan Quran jeung hadis rekep kaul-kaul ulama ieu budak bolon bepika ngagegerkeun kabeh para ulama geger ajengan alah kitu-kitu wae mah moal bisaeun ngomong kitu teh moal bisa dugi ka mama ajang Abdul Hamid guru jurus ya ajar terapi dugi ka nyuhunkeun hapunten ka majeng ya hampura kami teu sangka geuning maneh teh bisa ngaji nadar mun boga anak disunatan hayang dipangajikeun banyak tapi kan ada da eta cenah saking eta Masya Allah ngagetkeunana eta ngaosna mama ajengan Torfi dugi ka jelema pasedek-sedek eta panggungna teh mun penek panggungna teh nganggo kai-kai balok teh panggungna teh gitu dieusian ku jelema nepi ka ngadorok-dorok tah runtuh tah geger ai ama tehnya tos sababaraha jam naos teh ama teh wah geus ramena luar biasa ama teh keluar di masjid sore ama teh geus ama Cibaduyut geus cukup sakitu ge lajeng we jepeh lungsur deui tos kitu ama aja tapi disambut ku ama euy bisi lain ke aya nu nitah deui ngaji ke kudu diajar euy serem kamu aja terus kudu diajar ya. Mama aja ngantor fi ngawitan palai tiasa ngaos teh karena harita sieun ditita deui haji
tadi nama boro-boro hayang ngaji teu kabita ku ngaji 2 tahun teh boro-boro hayang ngaji main bola we jeung dikeresakeun ku ama teh antepan we begitu ama manggil anjeunna anak sasauran kitu karakter pancing aing hayang bisa ngaji lajeng nuhunkeun ka ama hoyong teh saya eta we anu waktu dina panggung teh ngaji eta heula tuh bisa ditanya eta deui cool dipangyeratkeun ku ama maknana sarahna penjelasanana eta qasidah burdah malah takriranana dipangyeratkeun ku ama sina ditalar cek ma'anina cek badehna cek mantekna cek keterangan Qur'ana hadisna kaul-kaul ulama pek talar sahiji bet nanti teng teh cenah kengeng 3 tahun ngaji teh eta we nalar nu ti kenging ama meunang 3 tahun beurang peuting ditalar kabehanana nepi ka ngolotok nepi ka ngaos qasidah burdah teh bisa dipunurkeun wah berebet Qur'an hadisna kitu da malum mun dipangieunkeun atuh menang nalarnya teu gagah teh we gagah kejeung mantek ma'ani bayan segala rupa teu 3 tahun kemudian mama ajengan Abah Abdul Hamid juga lewat teh nyepitan putrana panadaran teh akhirna rame atau di Cigonewah di mana-mana tuh ieu ajengan tuh alit murang kali keneh ieu tuh jantor pik bade ngaos deui wah reket deui jelema tuh ti heula ge geus siga kitu komo merenya cerita apa ribuan jelema oh. Hayang dipangaoskeun deui cikeun ti heula saur Majen Hamid nya kabeneran nu diaji teh eta geuning nya nu dititah teh eta deui gitu akhirna ngaos kakarak menang meureun 3 betan eta qasidah burdah mama jangan Abdul Hamid kalacat kana panggung dijiwir wajangan torbi dialungkeun tina panggung keluar dijiwir dialungkeun geus ganeng sia saur Abdul Hamid aing ge bisa kitu Mas panya teh sia nu ngomong ti heula teh kapan banyak sia jangan kapan gitu ya nah gitu bisa mukakeun hijab nepi ka jelema ngarti bisa ngaji bukakeun ngan ditutupan deui gitu kan ari menang sorangan mah menang 3 tahun teu payu tah teh ari kuwali mah dibukakeun hijab teh kan aya nu tiasa ngaos tuluy we sapertos teh eyang asli eta putra eyang agung nu paling dieu teh eyang asli mah ari raina ama eyang Sapi'i pan duanana teh dirorok ku eyang agung sanes putra teges dirorok ku eyang agung putra kukut aya nu putra teges eyang agung mah tunu di Cigonewah eyang Tazimuddin ya ramana eyang Perbu ramana eyang Amin eyang Cikungkura oke putra eyang agung mah nyaeta tuh mah Acah garwana mah Antapani yang Muhammad Ali mah Acah kagungan putra ama Cibaduyut jadi ama Cibaduyut teh eyang agung teh aki teges ieu raina eyang Sapi'i teh itu paling di makomna teh. Yo, anu soror ka rumah. Di bulan kali ka rumahna teh, nepi ka soror di pasantren keur jadi santri ka rumahna soror. Soror eyang Sapi'i mah di ameh karang teh soror teh da memang alamna harita mah ya. Dugi ka mulih ka dieu teh eyang Sapi'i mah beresep teh apa murid-murid guruna di Surabaya satu acan wafat guruna wasiat guruna mun hayang namatkeun ilmu teh ka eyang Sapi'i ka dieu
Atuh beresat ratusan di Surabaya teh ka dieu ka yang sapi. Rencangan anjeunna karena kenge wasiat nu jentin guru kedah namat gede geuning ka yang sapi ka dieu. Ai sumping teh cenah ka dieu ka yang ya sumping sobat-sobat anu bade ngaguru ka anjeunna itu. Anjeunna teh sasauran. Ieu teh naon ya hayang disuguhan naon surna teh. Teu laku cenah. Saur sadayana teh. Ka atuh rek ngalalauk heula di Citarum. Ai panyata rek ngalalauk di Citarum teh ti bumi teh ka Citarum. Da baheula mah cenah lauk teh bisa didadak di Citarum teh, bermenyuguhan tamu teh. Ai di buruan teh aya parahu, di buruan bumi ya yang sepi teh. Nyana kecerik. Kalacat kana parahu di buruan, geuleuyeung we maju parahu teh dina taneuh ngebul. Toko tuluy dia alungkeun da kecerik teh dina taneuh ngebul di buruan imah. Angka teh pinuh ku lauk teh. Nangis sadayana rarencangan. Cenah ama-ama. Teu di dieu teu di ditu. Kitu we. Istimewa kitu nuju di pasar teh kitu we istimewa. Lajeng eyang sami sasauran. Kasadayana tuh sobat marentena nu bade ngaguru ka mantenanana. Saur eyang sapi kami ari di dieu mah boga lanceuk. Susah teh. Tuh eyang asli. Oh lanceuk kami. Ulah ka kami di dieu mah ngaji teh kudu ka lanceuk kami. Sementawis mah aslim ku eyang agung teu kenging masantren. Jadi ngaji teh di kolot teh ti bapak gitu parukunan pemahaman gitu teh nya talaran-talaran kaparduan akoid gitu we jeung doa-doa gitu tah teh bade masantren teh diwagel da kedah ngahadaman nu jadi kolot atuh eyang asli mah siang wengi teh ngahadaman rama we di dieu teh teu masantren teu nyahona soroyan suruh nyaho. Coba ya sina saya sampai kerna ulah sina aya ehwan. Ehona di ieukeun di Paruman. Nah. Cariosna ehona di Paruman. Cariosna bersatu sadayana ieu ratusan teh nu ti Surabaya teh mun ti Surabaya na kitu sejarah di ulama rerencangan teh rerencangan eyang sapi ngan kugulna pi urang namatkeun ai sumping teh ka dieu ka eyang aslim kaget atuh eyang aslim teh kasumpingan para ulama di berbagai daerah anu masantren di Surabaya rerencangan eyang sapi aya naon sok maha aslim abdi teh ti anu kenging wasiat tinu janten guru kedah namatkeun ilmu teh di pangarsana ama Syafi'i. Nah atuh kan ieu saur ama di dieu mah gaduh lanceuk kami teh. Ya, kedah ngaos teh ka paduka abdi teh. Nah ulang rujuk cai socan. Ama eyang asli merujuk nangis sedihnya luar biasa isinna luar biasa naon margina ya margi anjeunna mah boro-boro ilmu Quran tafsir hadis jeung paribasana ukur ilmu maca oge nahu sorob gitu teu bisa daku bapak teu meunang ngaji teu meunang masantren ukur ngaladena nu jadi kolot hikmah aja nu jadi kolot waduh kumaha adi-adi kalau kan nyeretkeun meuleung mun murid teh nu diajar maca deui nya da ieu mah maca mah geus lewat ngarti geus kana kitab dan namatkeun wungkul ieu mah ilmu karamat ka ditunda gitu kumaha
saurna ama eyang asli lajeng nyuhunkeun sarantos waktos nyuhunkeun waktu saminggu. Nu nyangka keur naon teh waktu saminggu teh ya lajeng we dinu sadayana teh uli deui saminggu anjeunna plus ka makam nu jadi ramana di dieu ngadon ceurik ngadon nyenyekal tutunggul nu jadi bapak bari sasamat kanu jadi rama kumaha pokna bapak kieu geuning rasana teu ngaji teh nah tuh ku bapak teh dicarek masantren bapak teh ari nu jadi adi tuh keujang sapi nu jadi adi masantren nepi ka jeneng jadi ulama api boro-boro makanya mau ilmu itu ilmu yang maca kita bisa abdi wirang ge wirang dek di ajian ku ratusan ulama anu ngajina saminggu teu dahar teu minum teu hees ngadon ceurik we di makam bapak ramana Eyang Agung teh ramana Eyang Agung Jenal Arif kumaha harita geus saminggu saurna saur anjeunna tahadus bini mah anjeunna nguningakeun geus saminggu kuburan brai ulah keluar tah rama teh di jero kuburan keluar tah ngabungkeuleuk lajeng sasauran naon sia betlewe pira ge sia maca bukakeun kitabna tuh calangap sia sunat bi urang calangap bercalangap kecerot dinudahan kuno jadi rama tuh jik balik surat orang muli eta begitu diludahan masya Allah ilmu Quran jeung hadis ilmu nah para ulama geus aya dina dada kabeanan kantrongnya mulih ka bumi teh ditakol kohkol berset teh para ulama teh nu ratusan teh sarumping ngarelek kitab naon bae bukakeun kitab bahas ilmu ulama ilmu nu kaji da luasna nu kaji da jerona subhanallah begitu wafatna kitu teh dibuka teh ditutup deui tapi hijabna teh mah tuluy ya kitu barokah hikmah kanu jadi kolot ngan kolotna lain kolot-kolotok hikmah kanu kolot-kolotok geus meunang barokah jeung geus meunang ganjaran nu pohara ka kolotna ieu kolot teh wali eta tah ieu teh bapak teh wali teh kitu wali teh pan kagungan karomah mustajab doa nah apa kagungan syafaat gitu lain ukur anjeunna ahli kasyaf tapi tiasa ngasapkeun batur. Jadi tong heran tuh. Siga kitu. Ari Mama Adang mah almarhum kapungkur. Mama Adang putra ama Khalifah Mahmud. Mama Adang mah kaistimewaanana dina ilmu naon bae sok janten panarosan para ulama guru mantenanana naroskeun ka murid Mama Cicerah ama Eyang Cicerah putra Mah Amin ngahaja naroskeun mang pirang-pirang masalah anu teu kapecahkeun ku pantar Eyang Cicerah sumpingna ka saha ka murid sumping ka dieu ka Mahmud cing dang pangnanyakeun ka Eyang cenah teh pangnanyakeun ka Eyang masalah ieu teu harti ama Mama Adang mah solenangkeun sinya antosan mangga sumping ka dieu uluk salam ge kaulan ieu kulan ama Cicerah naroskeun masalah ieu tah ka kuping waleran teh Eyang teh kieu mulih deui ka ditu kieu kulan waleran Eyang kieu cacak pantar ama Cicerah muncul logika geus teu harti komo pantar Mama Adang muridnya gitu. Tah Mama Adang mah jadi panarosan logika saur ama Cicerah, saur Buya Lon, ya. Saur para ulama nu sanesna Adang mah lain urang dunya,
urang kubur. Dadang mah wau jeung urang kubur. Mama Adang mah sering tepang sareng eyang teh. Mama Adang nyalila anu ningakeun malah bade pupus Mama Adang aya nu nyauran ti dieu. Mang disaur ku eyang, suping ke cenah dia eyang teh tos di luar ti dieu. Teu aya naon kaula eta geura balik sunat teh. Kami karunya ka Ilahi, kami teh rindang nu marenta doa ka Ilahi, da lain menta akhirat. Menta dunia ari teu didadangan Ilahi bisi cundang. Ari di ladangan mentana dunia. Geura balik pada pupus bisa nama ada. Disaur telah ku ya. Tuh. Siga kitu. Gugok jeung ahli kubur teh siga kitu. Naroskeun we ka ahli kubur siga kitu. Mama Adang mah kagagahan kasaktian Mama Adang lain menang tapa Mama Adang sakti nate Mama Adang mah ukur ngagerowe ka kolot ka bapa aira mana sa eyang kalipah ama kalipah nyaeta eyang Zainal Abidin ama kalipah Mahmud ya tuh rakana Mama Adang Mama Tahir Mahmud moyan kagagahanana Mama Tahir mah saciduh metu sakecap nyatana moyan kuninga damun ada wilayah sambungan. Ya sambungan Kang, iya, apa ya Kang? Pas di payung di mana? Hah? Kang yang sambungan kabel teh ya, payun. Sambungan kabel tuh. Sambungan kabel teh ya. Tadi payun hiji, dokter hiji juga. Iya, sambungan kabel teh, bentuk kabelnya, sambungannya. Sambungan anak. Iya ayah di mana deui isi. Kita ujungnya teh. Ini papai apa? Bukan Pak. Papai Pak. Papai Pak ini papai. Apa? Sok ngangkat kapal papai. Bentar. Diangkat sabar. Diangkat. Nah, kita kabel tak. Nah, itu pas. Kita sambungan. Kita sambungan betul. Oh.
Ya. Tadi sambungan teh ada sabege. Ayo. Aras teh. Teraskeun. Janten mama takhir mah kagagahanana moyan. Tas teu mireut deui, margi kengeng tapak. Mama takhir mah kengeng tapak. Sohor mama takhir mah. Ika pami kaluar seuneu teh tina dampal pandangan kencap. Kebos juga dina film teh geuning. Nah, Mama Aceh pun dua raka apa di bojong ya. Mama Aceh waktu anjeunna nuju maju ya di Serang. Nah, getruk tapasu teh siga kana besi pusat hujil cahaya. Tinggal teh nyapak teh getih we di dinya. Tuh. Nah, itu tos kitu leng. Teh lieur anjeunna teh. Tuh. Dugi teh emut. Di emut teh tos teu kieu teu dugi ka bumi teh ngorona. Oh, panas tiris teh kieu anjeunna. Lajeng we disumpingan ku mertua nya teh Mama Tahir. Mertua teh. Kunaon ceng? Kieu. Lajeng ku anjeunna dikebakan. Hari teh keneh damang. Cing yuk. Bapak anteuh. Cenah teh. Eskebat teh bapak kolot ka anjeunna teh. Mama Tahir. Bapak anteuh. Ajeun cenah ka Serang di dieu cenah kula. Di gigireun eta teh aya tangkal tisu. Gede tisu. Daun tisu. Di sawah. Anjeunna rurat-rurat ka luhur. Lajeng teh sasauran si monyong sia. Surna teh bari tutunjuk. Sia teu majikan teu ngaruksa ka anak aing. Rasakeun sia dampaleun kenca aing. Surna teh kitu. Ditempelkeun eta dampal pandanganna ngegebos jadi ruhak eta keneh. Seuneu eta ngegebosna eta jadi ruhak kabehanana. Rasakeun sia. Oh. Kitu Mama Tahir mah. Main mah film nu kitu teh nya. Gitu film baheula mah ramakna surna rama Mama Tahir ama Kalipah pamenuju di peuseulan teh panginten cangkeul ieu kagagahan eueuh layar dipake henteu meureunnya cangkeul upami dicangkeul teh si pandangan teh peureut teh kana pandangankeun anjeunna kieu gebos eta si sunut teh sing gorolong sagede bal liter eta mun keuna kana kai teh tutup jadi ruhak gorolong teh eta ngaliwat teh ungkul jadi ruhak pemikir teh gebos nanti kita ramah nanti sama Kalipah teh. Nah, ari raina Mama Adang mah teu apa siga Mama Tahir teu kacatur hiji waktos aya masalah sagede jeung raka ieu Mama Adang pariogi awi nyaeta ti kebon anu jadi rama gitu kebon sadayana we da ditakakantun rama kakantun ama Kalipah teh miwarangan anjeunna teh teh miwarangan ka pakacar anjeunna pangalakeun awi kumaha cenah upami aya umi ama ngawagel bejakeun we ceuk kami cenah teh kitu cenah gedok ka awi sumping Mama Tahir ditasa paneh ngalakeun piwarang mah ada Quran. Nah, teu bebejah heula ka kami. Luka. Benu atuh Mama Tahir. Benu atuh. Teh ada saur. Mama cenah itu ulah. Mama Tahir benu cenah teh. Mun abdi ditegur, teh waratu husna kanya. Nah, ada sarua kebon bapak keneh. Cenah teh kitu. Lajeng sumping Mama ada. Di kebon awi ya sumping Mama ada aya naon Kang nah ada teu bebeja heula apa jadi kebon bapak ieu mah make kudu bebeja benu teh Mama Tahir eta nuju benu teh ukur antal dampal pandangan kana tangkal keinget gebos eta seuneu gegebos aja di ruha saking anjeunna nahan amarah kanu jadi rai tuh kumaha rai batur mah lumpat birat kabeh sieun atuh Mama Tahir di kitu nya
Kumaha kena ka urang. Sieun, kumaha Mama Adang? Mama Adang mah disampeurkeun bari nyamat Rama. Pan Ramana teh Mama Kalipah tas pupus. Bari nyamat disampeurkeun Mama Tahir. Bapak, nanya teh Kakang Tahir wae. Bapak, nanya teh Kakang Tahir wae. Bari bapak-bapak eta kakak nyebut bapak besek teh eta. Taneuh nu sakitu teu asna jadi leutak yang sematuur bapak kesekan gitu. Heuh jadi berat teh siga kumaha gitu. Taneuh eta Mama Tahir ningali nu jadi rai siga kitu berkabur dugi ka wah lami Mama Tahir teu mete ka Mahmud sieun ku Adang. Dugi ka kagungan garwa. Jangan keleureun ka sieun ku Adang. Ningali kitu mah da lain tidinya gagahna ti ditu eta mah gagahna. Ing hareupan gagah bapak atuh eta mah gitu. Jadi Masya Allah ahli kubur kelas wali mah jang ulah diseruakeun jeung kelas bocokok ciga urang kan ulah mantak minta tulung ka ahli kubur ulah diseruakeun da lain minta tulung ka babah kafir lain minta tulung ka tukang mabok lain tapi ka hamba-hamba Allah nu kagungan pangkat luhung di mungguh Allah nu doana dikabulkeun ku Allah nu dipaparinan kedudukan bisa nyapaatan bisa melaan ka saha bae boro-boro tina musibah dunya tina neraka ge tiasaeun kelas para nabi kelas para ulama komo wali kelas para syuhada berdasarkan hadis eta yashfa'u yaumal qiyamah salasa al-anbiya summal ulama summa syuhada. Ku Imam Ghazali diriwayatkan di hadis dina kitab Ihyana. Yen engke yaumal qiyamah nu bisa melaan tina neraka teh tilu kelompok jelema. Hiji para nabi, tuluy para ulama, tuluy para syuhada. Cacak tina neraka tina murka Allah geus bisa melaan. Ya, cik komo tina sana dunya, komo tina ukur kesulitan dunya, gitu kan? Arti, toh, kadek, bisi pajar musyrik jika tudingan kiwari, nu teu halal arti, tina teu arti alias bodoh, tuluy bijil. Tudingan-tudingan dina ati nu tudingan ieu teh ngabahayakeun dirina, ngabahayakeun ekosistem. Kumaha bahayana? Ye, nuding doraka ka batur beda jeung nuding musyrik ka batur. Masih rada enteng keneh nuding doraka ka batur, eta doraka kitu tah. Maksiat tah, dosa tah si anu dosa tah kitu. Mun dibandingkeun jeung nuding ka batur kafir si anu, kufur si anu, musyrik si anu, wala bahaya. Tidak boleh sembarang eta tudingan tuh ngancik dina ati urang. Sabab dawuh Nabi dina pirang-pirang riwayat hadis tos dieceskeun ku Nabi, mun urang nuding ka batur musyrik, kafir, engke teh ku Allah teh dicocokkeun. Jeung jelema nu ditudingna lamun cocok ke heukeuna kadinya mun teu cocok ke jeung hakikatna balik deui tah tudingan musyrik kafir teh kanu nudingna. Kumaha urang tah? Teh. Ayeuna teu saeutik nu teu harti mun minta tulung kanu geus maot mah jadi musyrik gitu. Lamun minta tulung kanu hirup jadi henteu. Teuing da peribados ge teu harti sarua. Mun minta tulung kana geus maot jadi musyrik, tapi lamun minta tulung kana hirup nah jadi henteu. Naon alasanana? Pan musyrik mah lain masalah minta tulung. Pan musyrik mah masalah nekadkeun yen aya makhluk nu zatna disarwakeun jeung zat pangeran, sifatna disarwakeun jeung sifat pangeran,
af'alna perbuatanna diseruakeun jeung perbuatan pangeran eta hakikat musyrik. Rek diomongkeun, tadi omongkeun, boga tekad kitu musyrik. Sabab dina tekad, ingat, dina i'tikad, dina akidah, salian ti Allah kabehana ge bi. Ingat, zatna makhluk bi jieun kusaha. Sifat makhluk bi damel kusaha. Pagawean makhluk diciptakeun kusaha. Dikersakeun kusaha. Aya menang soranganana. Aya kersa soranganana. Aya kanyahok soranganana. Aya kabisa soranganana. Aya boga soranganana. La haula wala quwata. Pan patekadan mah kitu. Musyrik mah teu nyaritakeun nu hirup, teu nyaritakeun nu pae. Musyrik mah teu, musyrik mah teu nyaritakeun menta, teu nyaritakeun nolak, teu. Arti? Musyrik mah nyaritakeun tekad ieu makhluk data diserukeun pangeran. Ieu sifatna boga kawasa, boga kabisa, boga kanyaho, boga kaboga, disaruakeun jeung kakawasaan Allah, disaruakeun jeung kersa Allah, disaruakeun jeung kitu. Ari urang kita aya. Aya henteu? Aya. Bisa nangtung? Bisa tuh. Bisa ningali? Bisa. Jadi ngaku bisa. Eta boga baju boga. Eta leungeun saya, leungeun abdi. Leungeun abdi nya. Lain leungeun si Ujang, itu lain. Leungeun abdi cenah kitu kan. Baju abdi diaku ku urang, diaku. Tuh kan? Bisa diaku ku urang. Nyaho diaku ku urang. Dek nanyakeun, ai urang aya sarua jeung ayana pangeran. Teu. Mun nyaruakeun aya urang jeung aya pangeran, musyrik. Tah kitu. Urang bisa disaruakeun jeung bisa pangeran. Teu. Mun disaruakeun nyaho urang bieu teh, nyaho. Disaruakeun jeung nyaho pangeran. Henteu. Mun nyaruakeun tah kitu. Boga urang teh bieu teh boga. Boga disaruakeun jeung kapamilikanana pangeran. Lamun disaruakeun tah gitu. Arti kumaha kedudukan anjeunna tuh ayeuna? Ongko bieu ngaku abdi bisa, abdi nyaho, abdi boga. Nu abdi ku abdi dan sebagainya. Ieu mah kedudukan mah di hakikatna mah Pak, gitu. Di abdi mah da dibisakeun salarasna mah. Dibogakeun, dinyahokeun. Oh, kitu teu tulus musyrikna euy. Nah tuh ngomong teh tadi teh nu abdi ku abdi itu. Atuh bapak eta mah nyarioskeun sabab we. Oh sabab atuh. Gitu. Geuning eta mah nyaritakeun alam sabab akibat eta mah. Nyaritakeun alam sabab akibat mah nya akibat teh ku sabab. Leres. Ari akibat jadi ku sababna lain. Nya hade aya sababan. Goreng aya sababan. Untung aya sababan. Rugi aya sababan, saha nu ngadamel sabab, saha nu ngadamel akibat, saha nu ngarasakeunana. Oh, kitu teu tulus musyrikna. Atau lamun kitu secara sabab abdi kengeng nyuhunkeun tulung ka salira. Kengeng nyuhunkeun tulung kana sangu hayang jagjag. Secara sabab kengeng nyuhunkeun tulung kana obat hayang cager. Secara sabab ari cager ku obat, ai jagjag ku sangu ku nginum, saku saha. Allah, mun nekadkeun sangu anu nyagajag-jageun musyrik teu? Musyrik. Lamun ukur sabab bungkul, henteu. Hakikat nu ngajag-jageun? Oh, tapi kenging tuang. Mun teu tuang? Kan gitu. Minta tulung ka sasaha urang kana pesok minta tulung rek tuktak teu kana sangu minta tulung urang teh hayang jagjag gitu kan. Kana obat minta tulung hayang cager. Musyrik? Teu musyrik. Dahar musyrik mah lain dina bab minta tulung. Musyrik mah lain dina bab nyekal sabab.
ngagarap sabab musyrik mah dina bab nekadkeun yen ieu makhluk bet ditekadkeun hakikat lain hakikat makhluk mah kabehana ge eueuh hakikatan makhluk mah hakikat mah hiji we pangeran eces kitu dah loba nu teu harti jang kade mah laura tina teu harti nuding musyrik ieu mah bahaya atuh dah keteranganana nu ngabedakeun sugan mun minta tulung kan hirup mah meunang mun minta tulung kan nu geus maot mah musyrik eueuh teh nepi ka murudul sirah maneh bahkan jeung hulu-hulu maneh murudulna pangneangankeun keteranganana bimma Quran wa imma hadis mun minta tulung kan nu hirup mah teu musyrik mun minta tulung kan nu geus maot musyrik karena sebab maot eueuh ya eueuh arti dah kaedah musyrik mah lain minta tulung mun minta tulung disebut musyrik kabeh musyrik bener henteu karti henteu apan pa cenah ai geus maot mah teu bisa nanaon jadi minta tulung kanu ceuk adat teu bisa nanaon ceuk adat teu bisa nanaon oh ayeuna uing rek nanya deui ka maneh lamun ayeuna maneh minta tulung hayang dipangakodkeun kanu rengkot ceuk maneh musyrik teu nah apa ceuk maneh ke ceuk adat moal bisa nulungan mun maneh minta dipangnungtunkeun kanu lolong hah pan tadi ceuk maneh alasanna ganti anu lain maot alasanana nu jadi musyrik teh karena sabab ieu teh layak ceuk adat teu bisa nulungan teu bisa naon ceuk naon ceuk adat jadi minta tulung ka jalma atawa kana naon bae nu ceuk adat teu bisa nulungan eta teh jadi musyrik oke jadi musyrik eta ayeuna maneh nginjem duit 1 miliar ka tukang ngaramet teu boga naon ya ai ceuk maneh musyrik teu sok panyebutkeun ku sararea lamun kaedahna tadi jadi naon oh jadi musyrik dan mun kaedahna musyrik teh pokona minta tulung ka salian ti Allah sabab lian ti Allah mah teu bisa nulungan teu ngamanfaatkeun teu ngamadaratkeun minta tulung ka salian ti Allah berarti musyrik berarti kanu hirup ge musyrik da lian ti Allah gitu kan lamun alasan maneh ayeuna karana nu maot mah gitu kan teu bisa nulungan ceuk adat berarti mun minta ditungtun kanu lolong musyrik sabab ceuk adat minta digandong kanu rengkot kanu pulumpuh musyrik sabab ceuk adat teh cing sok pamikirankeun ku maneh deka mana maneh lumpat deka mana sih ya jurus aing mereket deuleu ka mana sok lompatna mun teu notok babak belur sia deka mana lumpat sok teangan keterangan tuh ya lamun jujur jelema minta tulung kanu ceuk adat teu bisa nulungan siga minta diakod kanu rengkot minta dituntun kanu lolong nginjem duit 1 miliar kanu tukang ngarame tu sangsara balangsa teu mun jujur paling entek-entekna tudingan ayeun teh lain musyrik haram ge moal haram minta diakod kanu rengkot moal haram ge euy moal paling Aisyah teu gablek polo ya kumaha Aisyah teu gablek polo kersia mah minta diakod kanu rengkot eta teh mun jujur paling gotena teh teu gablek polo nepi kana haram nepi kana musyrik teuh nya catat mun alasanna kitu paling teu gablek polo teuh lamun kitu artina mah uing rek diganti moal nyebut musyrik teu gablek po na minta tulung kanu geus maot bener tah dibere dalil
Jadi nu minta tulung ke nugeus maot, sebab nugeus maot mah ceuk ada teu bisa nulungan eta teh jelema-jelema teu gableng. Ke heula sia. Ke heula. Ulah dianggap teu rekep, teu ngeuleun. Aya keneh jurus bener. Aya keneh ke heula, ke heula, ke heula. Urang mah amu deuleu bari sajurus ke heula. Ya, anjeun teh ningali nu geus maot teh erek berkiblat kana panenyo panon anjeun, pangdenge ceuli anjeun atawa rek berkiblat kana keterangan ceuk Allah ceuk Rasul. Lamun anjeun berkiblat kana panenyo anjeun heuh nu geus maot mah gitu kan. Dek nabi, rek wali, rek sahabae, ngeus maot mah ngagoler deh. Digolerkeun mah, ditantungkeun, ngagoler deui. Baik main tantungkeun, ngagoler deui. Agar ngagoler, bisa nanaon. So, kumaneh penta. Dek dipenta doana, diajak ngobrol mal bisa, gitu kan? Komo minta ayeuna maneh meureun hayang bisa mayaran hutang. Mal bisa, mal bisa, mal bisa, mal bisa. Matak paheula dawuhan Sayyid Alawi Maliki, Sayyid Muhammad Ali Maliki rahmatullah alaih mantena kantos ngadongengkeun paheula aya awewe di Madinah. Eta awe dimayuneun makom Rasulullah. Ya Rasulullah, kaulah nuhun tulungan abdi. Ya Rasulullah, tulungan abdi ya Rasulullah. Dibabuk tuh ku sorban ku eta teh ku naon mutawa teh cik urang mah ajenganana ti Wahabi. Tuh, bari diteungeun musyrik. Tuh kan. Minta tulung ka Rasul panasul geus maot. Teu bisa kukumaha ieu Rasul. Pertulungan milik Allah, nulungan Allah. Lihat Allah teu bisa ngamanfaatkeun ngamadarat. Maneh min hayang percaya, yuk ka dieu. Bawa tungtun, hapungkur mah da masih keneh onta teh liar keneh, meunang keneh dibawa. Yuk ka lebet kota ayeuna mah geus teu bisa. Di ginggireun masjid teh aya onta. Canak teh nya bawa iteu teh syekhna teh, ceuk syekhna. Tah ayeuna kieu. Tinggal itu onta teh. Onta teh keur depak. Ya. Sok kumaneh ayeuna omongkeun ayeuna kumaneh ya Rasulullah ieu onta sinanangtung. Sok Rasul rek ngajawab mah Rasul tiasaeun mah Rasul sok omongkeun tah da sieun ya Rasulullah ya ieu onta sinanangtung tuh sia teu nangtung geura tingali surat syekhna teh kukuring tingali diteungeul ta onta teh kunaon itu tegel ku itu nangtung tuh ya Rasul jeung itu teh masih keneh bisa keneh itu hargaan keneh itu Allah bisa keneh itu tuh tinggal nangtungkeun tibatan Rasul salah maneh eta awewe cerdas ceuk awewe eta ayeuna kuring ka anjeun ajengan tuh ngamalum awewe na tukang jurus teh atuh turunan Mahmud awena oke. Iya, tuh. Coba ayeuna kuring ka anjeun. Rek nitah ka anjeun, pang jalankeun. Coba ayeuna kieu ka onta. Sok sina diuk deui. Geus diuk. Coba ku anjeun ayeuna mah ka Allah. Ya Allah, mugi ieu onta sina nangtung. Mangga ucapkeun salira. Ya Allah, mugi ieu onta sina nangtung. Teu nangtung. Berarti tenangtung ka dieu mendapat namut iteuk. Teungel ku eta we eta teh sinaon? Onta teh nangtung. Tuh nya ku iteuk menangtung. Berarti menta ka Allah ge berarti Allah jeung iteuk masih keneh mulia iteuk. Allah ge teu ngagugu tah. Allah ge teu tiasa tah kitu. Dek kitu pate kadan anjeun. Ku pedah teh digugu tuluy Allah teh eta teh leuwih rendah tibatan itu. Hah? Atuh kitu mah meureun menta ka Allah ge jadi ulah.
kepedah teu digugu. Kan? Apakah teu ngaguguna Allah Ta'ala kana kahayang urang teh nuduhkeun Allah teh teu kawasan? Seperti halna para nabi, para wali mun dipenta naon bae tuluy teu ngagugu kan momentana, apakah karana teu kawasan atawa memang kersana teu ngagugu wae? Lamun ayeuna nuding bahwa Rasul karena teu bisaeun, berarti Allah ge teu bisaeun. Kitu. Jempe tah syehna teh. Teu bisa ngomong deui, teu dihadisan ku eta awewe. Da hadis mas boga meureun nya ari ajengan mah. Ngan meusing hadis boga ge pan tadi aya nu mahjub keneh elmuna teh, nu katutupan keneh. Teu kan? Aya nu maftuh aleh nu kabuka, aya nu kabuka mah aya nu teu apal keteranganana tapi harti, gitu kan? Tuh dibukakeun ku Allah, aya keteranganana apal beredel berebet maca kitab bisa, bahasa Arab bisa, Quran hadis apa, ngan ku Allah ditutupan. Tong heran kersana Allah kabehana ge yahdi man yasha. Allah ngahidayahan sakar sana nu apal Quran hadis hidayahan gitu karena makna anu terkandung dirinya. Aya nu maknana dipasihkeun ka tukang ngaramet geus harti manten ari ajengan menang masantren puluhan tahun teu harti, nah itu kang ngaramet harti malah geus diari jabah manten gitu tukang ngaramet begitu. Ama eyang Cibaduyut rahmatullah alaihi wa radhiya anhu mantenanana kagungan putra teu pananganan tina pigelang eueuh leungeunan sampeanana tina memuncangan kahadap teu ayaan. Para haji teh bingung tuh. Sasauran ka amah cenah ieu orak teh kieu. Saur amah bungkus dibungkus. Gemol ku amah canak kanu janten eyangna akina ieu eyang agung. Di kuburan eyang agung dikekepan ditatangkep ieu orok 3 dinten 3 wengi saur apa? Hah? Nyuhunkeun teh kan pitulungna nu jadi kolot nu jadi aki da aki teh wali teh lain kolot-kolot teh lain ieu mah orang-orang nu kagun kedudukan nu luhung di mungguh Allah anu tiasa nyafaatan anu doana mustajab anu mana karamat teh teu bisa leungit ku sababiah maot jalan we geus maot oge karamat mukjizat teh jalan we. Syariat ya syariat teh naon hukum taklif haram halal haram wajib makruh sunat eta mah nepi ka maot geus matak lamun aya karamat wali geus pupus terus ngabunuh jelema si ajeng si be tong heran da geus eueuh haram nu kitu mah kersana we tong lalawora dina hiji hadis diriwayatkeun dimalah dibahas ku Imam Al-Haythami dina kitab Majma'uz Zawaid Rasulullah SAW kantos entena miwarang lungsur hiji jalmi anu eta nincak kuburan hiji nya dina kuburan di luhun kuburan sorun jungjunan inzil anil qabri turun tina kuburan eta teh la tu'dzil mayyit wala yu'dziya omat ya tong milaraan mayit eta teh pan ngamilaan mayit nganyerikeun mayit ngahinakeun mayit wala yudhiya engke geura mayit ke lamun kitu ke ka anjeun bisa teu kan lalawora bisa males gitu lalawora anjeun nganyerikeun mayit ke mayit bisa males ya mayit teu bisa males kan tenan mata kening teu meunang ngalengkahan kuburan teu meunang ngadiukan kuburan di antarana sababiahna di samping ti ari muslimah kudu dihormat gitu kan oge eta aya efek kabeung-kabeung aya ahli kubur anu nya tak istimewa kitu tuh sia ngajedog di kuburan aing eta bool gitu kumaha mun dirojok teh bool bool teh baru geus teu bisa diuk aduh teu bisa leumpang loba kejadian jelema kawalat ku para wali karena teu adab ka wali kitu loba ieu berdasarkeun hadis tah kitu eces
Jadi lain dina masalah menta tulungna, tapi dina masalah tekadna. Eta unggul. Menta tulungna mah jadi musyrik, sarakan hirup kana maut. Ya. Da ari wali mah geuning, gitu. Para nabi mah geuning, dina hadisna oge ku jungjunan diuningakeun. Ari jungjunan waktos Isra Mi'raj salat berjamaah teh sareng para nabi sanes. Sareng para rasul, ai para rasul tas pupus ahli kubur. Terus sumping ke Masjid Aqsa. Nabi ninggal. Bungkelekan. Oh, ninggal. Ke alam dunia. Dia dikubur ke alam dunia. Hadir di Masjid Aqsa. Ngiring berjamaah. Jadi makmum. Allah. Saha eta teh? Anu hirup, anu geus maot. Ari ieu hadis Isra teh sahih teh. Sahih malah mutawatir. Salat jang. Urang mah keur hirup tarapati bener salat teh. Tarapati daek malah loba ninggalkeun salat. Para nabi mah geus pupus ge. Oh, salat. Kan Nabi Adam cenah, Nabi Yunus cenah mah kejeung talbiyah segala rupa dina hadis, ku tinggal ku junjun Nabi Musa cenah nuju salat we dina luhureun kuburanana. Katinggal kapeung di jero, kapeung di luhur, ngiring kana majelis jungjunan di Masjidil Aqsa. Jadi orang istimewa mah tong kaget di jero kubur ngahadiran majelis taklim, ngahadiran gitu tong kaget ya. Kadunya tong kaget ahli kubur nu istimewa mah kitu. Jelas? Eces. Nah, fikir heula ku urang, padi teh hadis sahih. Apan di langit tepang deui cenah jungjunan. Eta teh ahli kubur teh. Nabi Musa mah cenah masihan masukan saran anu jadi syafaat ka umat, nu melaan umat jungjunan alam Rasulullah. Nepi ka sasakalana ieu umat jungjunan salat nu 50 waktu jadi 5 waktu karena syafaat pembelaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam masihan masukan ke jungjunan supados umat ieu teu berat. Jungjunan akhirnya bolak-balik ke Allah taala dikirangan 5 waktu dugi ka terakhir 5 waktu pembelaan saha? Nabi Musa ahli kubur ahli dunia. Tos maot acan. Nu masihan saran saha, nu masihan masukan saha, nu masihan request saha, nu nyapaatan umat ieu dina bab salat ieu saha. Tos pupus acan di alam ke akhirat atau alam kubur. Tos dugi ke alam akhirat atau masih kan alam kubur. Alam kubur keneh geus nyapaatan kanu hirup. Sanes kitu. Para Nabi Adam cenah, para nabi lajeng wasiat ka nabi urang, tausiah wasiat ya. Supados disebarluaskeun ka umat, sing ngalobakeun pepelakan sawarga. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah kitu. Eta teh tausiah saha? Para nabi. Eta teh kayak para nabi terus pupus ahli kubur. Jadi nu ngaos teh saha? Ahli kubur ngaos. Ngawurukan, nganasehatan. Masya Allah. Eta teh ahli dunya ahli kubur. Tah ayeuna maneh rek nenyo kana jasadna cek hukum kaedah panenyo anjeun, ceuli anjeun atawa cek keterangan. Lamun cek panenyo hancur agama anjeun, mun cek panon anjeun mah kaedahna. Da anjeun ningali awakna, ngagoler nabi ge ngagoler atuh da. Lamun cek panenyo panon, gitu. Ngan lamun dek percaya iman karena dawuh Allah dawuh Rasul nu mustahil bohong gitu geuning nu geus maot harirup jang geuning harirup ningali biasa nguping nabi urang lamun urang salam ka nabi ti mana bae dugi ka nabi shalawat urang dugi amal urang katingali sadayana ku nabi sadayana masing nabi di alam kubur di Madinah urang di dieu dawuh saya dawuh rabi dina mang pirang-pirang hadisna teh tai urang nu disebut menta tulung teh kanu ngajapapang teu bisa nanaon kanu kitu tah tigali kitu tah kan Nabi dina sabali hadis cenah kami meningali umat kami hade muji ka Allah bungah kami teh lamun kami ningali umat kami cenah
ngalakonan kagorengan kami mangmentakeun hampura ka Allah. Di jero kubur mangmentakeun hampura. Hah? Jadi di jero kubur mangmentakeun hampura keur umat saking deudeuhna Nabi ka urang sadayana. Masya Allah. Jadi Nabi ngadoa di jero kubur teh keur urang. Ngadoa. Ai urang nekadkeun doa Nabi diijabah teu? Nekadkeun. Heuh kitu. Jadi mun urang menta ka Nabi, Nabi nanguping. Nabi na terang. Terus Nabi na tiasa ngadoa. Nabi na lamun ngadoa diijabah ku Allah. Lamun diijabah ku Allah artina urang ku Allah teh bisa jadi dihampura, bisa dikabulkeun. Hakikatna ku Nabi ku Allah. Bener eta. Teu tulus jang musyrik teh. Bae geus kitu mah minta tulung ka Rasul bae. Ya Rasulullah fa'aghithni wa ajirni ya mujiru min sa'iri. Eta teh wali dina berjanji teh anu fa'aghithni wa ajirni teh ya Rasulullah tulungan abdi ya Rasulullah salametkeun abdi. Nun Rasulullah anu tiasa nyalametkeun makhluk tina seuneun neraka sa'ir. Kan ieu teh nuju berbicara ningali kana sabab. Ningali kana naon? Sabab. Imam Busiri waliullah ulama Allah dina qasidah burdahna ya akramal khalqi maliman aludzubi. Nyamat Rasul, minta tulung ka Rasul, pan Rasulna ge tos pupus, makanya disebut musyrik. Nu sarua kitu teh kabeh ulama ahli sunnah wal jamaah kitu pateganana, kitu amalanana, kitu pahamna, kitu ceceklanana, rek dituding musyrik kabeh ja. Apan ayeuna ayeuna ajengan ahli sunnah wal jamaah, tapi pahamna teh sarua nyebut musyrik lain eta teh. Dina palebah eta mah eta teh lain cecekelan ahli sunnah wal jamaah kudu dicoplokeun piceun. Eta mah cecekelan batur nu teu hartieun. Nu teu hartieun nu nyebut musyrik mah. Tuh, ahli sunnah wal jamaah mah nu kitu ke bakal diduruk ke berjanji geura. Hah? Bakal diduruk musyrik teh berjanji teh kitu. Qasidah burdah musyrik. Apa nu kitu teh kabeh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kabeh ulama ahli sunnah wal jamaah musyrik kitu. Hah? Rek kitu. Anteunya kumaha tuh da uing teu harti geus bieu dihartikeun. Geus bieu dihartikeun. Harti nu bieu ka harti. Kitu. Da apa di mah sabab ngan ari wali mah ieu wali mah ku Allah taala dipapareun kedudukan kitu. Tiasa melah. Terus da kagungan karamat teh doana mustajab. Tah mustajab doa teh mun maot teh henteu dicabut ku Allah. Mustajabna teh toloe di jero kubur teh malah cenah leuwih luas di jero kubur mah, leuwih bebas di alam kubur mah sabab teu kabeungkeut ku hukum syara. Kartos rek kumaha teu kabeungkeut ku hukum syara kitu. Jelas? Eces? Geus. Tah. Ieu teh rek ngadongeng teh panjang. Ngan waktuna teu main. Ayeuna teh urang teh ti dieu teh kan bade kadinya ka anak bojong. Apun aki mama eyang bojong, terus ka yang dalam gajah, terus ka eyang kobul, terus ka apa? Terus ka eyang kunur Cipatik ngaraneg heula di dinya. Terus ka eyang dan Ibrahim atanepi teh eyang dan Ibrahim salamna sadayana tiasa ke. Langsung ke eyang dan Ibrahim, ke eyang dan Ibrahim da caket eta mah. Eyang Kiai Gedeng Rungkang sareng Eyang Sontan Kunur radhiyallahu taala anhuma ti Eyang dan Ibrahim. Nah, tidinya mah keningal situasi memungkinkan teras umpamana teras, lamun tidak memungkinkan insyaallah ke ditinjau apakah enjing dinten Senin enjing sareng haulna Mama Eman putra Eyang Cibaduyut jadi urang jarah ka Ama Cibaduyut ashabul ijazah tidinya tiasa mapai gitu. Ninggal situasi enjing. Jadi enjing jam 8 dugi kalohor haul ama Sulaiman putra Ama Cibaduyut oge jarah ka Ama Cibaduyut. Jadi ieu we umumkeun sadayana nya. Ta ayeuna mah urang heulaan tuna nepi ka dinya heula ya. Dongeng masalah ieu ta ayeuna ngantosan heula adan terus urang jarah terus jarah lajeng salat heula di dieu salat langsung ka bojong
ya ka makam bojong punten ka Banser pangaturkeun mana tempat awewe mana tempat lalaki sakitu panginten pinggir helatan yud sareng manakib nu janten eyangna oge siji deui manakib waktos Mama Cibaduyut radhiyallahu taala anhu bade nyuhunkeun pimantueun ka ama gudang nyaeta Mama Ajengan Nun mantu ama Cibaduyut pimantueun gitu ai Mama Ajengan Nun nuju ngaos di Mama Gudang sohor Mama Gudang teh ya tiasa ngaos teh di kalangan para ulama panginten sadayana moal aya nu bireuk ka ama Gudang sadayana tuh di atas ama Cibaduyut Yuswana tuh sumping ka ditu ka gudang barang sumping ka gudang teh saur ama Gudang tuh saya cenah ieu teh pemitoheun si Nun saur teh kitu si Nun moal dibikeun kana teu bisa ngaji saur teh moal dibikeun jadi minantu anu mitohana teu bisa ngaji saur teh gudang teh lain gudang tai tapi gudang ilmu surat teh sareng gudang tahadus bini mah aja darana si Nun pek bawa tapi pangjawabkeun heula ieu masalah di pasihan soal ama Cibaduyut masalah ya serat ka ama gudang ya jeung sikeun tinggal ku ama teh ditepas rek dijawab ayeuna rek engke rek iraha bae si Nun tuh mun kajawab kok bawa teu kajawab moal gitu ama Cibaduyut teh nyunkeun sarantos teu kertas calebetkeun kana teu ku hanya dicanak nyunkeun sarantos cik bere waktu ajeung ama teh mulih ame lungsur ti bumina lajeng bade ka stasiun dacan tebih ti bumi ama Gudang teh lajeng sasauran ka murid anjeunana anu ngarencanganana saurna teh teuy urang balik deui yuk saurna teh da dijawab ayeuna kitu euy engke kitu saurna teh kitu mangga teu langkung ama mulih kakarag yang beureun sababaraha puluh menit geus datang deui ya dibere soal teh buruan geus datang deui geuning ya sadaya-daya dek dijawab ayeuna sadaya-daya kagaduh abdi da kayak kitu ayeuna kitu bade ayeuna bae cing sok rek di mana rek di dieu rek di buruan teu teh rek di tepas sadaya-daya teu langkung paduka yuk tepas lajeng serat ku ama sangakeun weh ka ama Gudang eta Mama Gudang barang ninggal waleran ama Cibaduyut saur ama Cibaduyut ngadongengkeun ka apa eta nuju sila ajeunana eta ngegeblakeun anjeun mebetkeun anjeun ka pengker golepakeun anjeun tuh bade kieu edas cenah eta si mimis ka ama Cibaduyut nyebutna si mimis bedil mimis gitu kan ya si mimis tak tuh eta pelor kana tarang cak Gudang golepak nggak golepak teh bari ngagolepakeun anjeun golepak Gudang ngagolepak ieu teh baheula mah Gudang teh 2 tahun mikiran ieu di tirakatan hayang jawabanana ku si mimis kakarak nepi ka dinya geus kajawab ku si mimis tapi ditamahan ku ama Gudang teh tapi teu kaci ieu mah dibejaan ku akina akina teh yang agung gitu akina teu kaci dibejaan ku akina gitu jadi walhasil
Kita mah gudang, iya mah gudang. Menyesar lagi apal. Para ulama-ulama sadana kuning beda kuda disebut musyrik sama gudang. Wah, ahli kubur ngabejaan ahli dunia segala musyrik gitu kan. No musyrik mah teu ngarti gitu ya. Ya terus tak kitu ieu namahan we. Beda ayeuna loba beredar. Ajengan-ajengan urang kitu ngaji na kitab urang palebah bab ieu teu harti geus teu harti ger pipilueun ka Wahabi pan Wahabi menuding musyrik teh males kitu ger pipilueun tuluy ayeuna terjadi di plang-plang wali make jeung pepeuleukeuk nyeun plang jangan meminta kepada waliullah mintalah kepada Allah gitu kan. Itu pepeleukeuk Asia ge menta kejo ka inung sia. Ada amarene, ama eyang rene di dieu di makon saur apa? Baheula ditaros ku pun ua Mama Sayuti, raka apa nu pangcikalna. Di dieu nuju jarah. Ditaros kasempetan bade neroskeun bab eta. Punten cenah kula ama bade tu maros. Nya kenaon? Cenah upami urang nyuhunkeun ka wali anu tos pupus ya wali Allah abdi teh kieu mun masalah naon we kitu dek dunya dek urusan naon wae musyrik kula cenah eta teh henteu kitu hus mencari kamu surah marene mencari kamu ilaing ge menta kejo ka ilaing-ilaing ka inung ilaing teu ya Allah hayang kejo henteu diwaler kumpul uak teh mun cenah kulan dapun biang mah aya kene hirup kene apa dia matos maut sia nuding kawali sia tuh pae nuding kawali lolong teu nenyo teu ngadenge dikieukeun tah pandangan raksukan amarene kapun uak di dieu mun di makam dikieu sor anak bapa moal eleh dek nanyakeun naon sia kai bari ngajelek di dieu ngadeg di dieu bari ngajelek teh acan jarah sor nanya ke derek teh dibahas ku amarene Qur'anna hadisna jeung keterangan-keterangan anak ilmu akal na jeung saeng beres dijawab atuh sararea pan ieu teh jadi masalah teu ajengan urang ge loba nu teu ngarti kitu pan ieu mah aya teu ngarti teh keun aya teu ngarti ukur nepi ka kieu mah urang mah aya nuding musyrik henteu nganda urang mah teu bisa kitu minta tulung kana geus maot mah gitu ada kanu hirup we wungkul wing mah kitu teh nanaon da pek bae we teu ngarti mah ulah nuding musyrik we tong boro nuding musyrik nuding haram ge ulah gitu tong boro nuding haram nuding teu gablek polo ge ulah ai mentana ka wali mah lamun mentana ka tukang mabok jelema anu bacokok pedah dikuburkeun hanapeun caringin ger disaruakeun da cenah wali ge dikuburkeun hanapeun caringin bawa ieu ge wali heula teu sakur-sakur dikuburkeun hanapeun caringin eta teh wali ulah ora dekul disuhunkeun tulungna eta kakarak teu gablek polos ya mah gitu tingali cupatna tidunya keneh atau tingali pan wali mah tidunya keneh ke nya ulama sampurna ilmu syariatna amalna akhlakna adabna wiridna geus bungkeuleuh karomahna saciduh metu sakecap nyatana khawarik lil adat bisa melaan batur nu muskil ge terbuka ku wali mah tidunya keneh mejeuna geus maot ti penta oge ya sering manutara sahat kumaha dipenta gitu kartos jadi nerapkeun teu musyrik tepat henteu kanu minta tulung kanu geus maot nerapkeun haram paling nu tepat teh tadi kumaha cenah teu gablek polo tapi kitu ge mun mentana ka nah, yo, kartos, ari menta ka wali mah, menta ka nabi, dina salawat oge ya Rasulullah,
khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah kaulanun mugi paduka nuntun ngajewang kana leungeun abdi. Khudh biyadi teh kitu mugi paduka ngajewang kana leungeun abdi. Adrikni ya Rasulullah bujengan abdi ya Rasulullah teu kan. Fa'aghithni fi syiddati ya Rasulullah tulungan abdi kaulanun dina kabingung abdi ya Rasulullah kasulitan abdi ya Rasulullah teu kan. Sakedik tamahan tong saeutik apa ngadongeng baheula di Madinah kungsi aya wabah penyakit ateul. Oh hese dokter atuh tahun 48an mah teu ka Mekahna eta apa cenah ateul sawak-awak kumaha engke umroh kumaha engke haji ateulna luar biasa heueuh salap heueuh naon tapi kacerik dah saking ateul tapi kagetihan atuh geus kitu keur kieu teh apa sur apa ieu kapungkur keur kieu cenah apa teh mayun ka makam Nabi keur kieu langgut teh ngalenggut aya ngalenggut teh aya nu nyauran surna teh teh ka apa teh teh Ahmad Toha disaur ku Rasulullah gitu apa teh tolong aja tuluy apa teh gini ka masjid ka lebet ai di lebet makom jungjunan teh tasbinu kumang pirang-pirang jami eta caangna luar biasa tidinya ayeuna gugurilepan cahaya jungjunan eta gugurilepanana cahaya jungjunan tuh inu sona teh masjid teh apa disaur atau apa teh gede-gede kadinya dilebet cenah kahalangan tina ieu apa teh dilebet makomna pisan kahalangan ngan katinggal eta jungjunan bari dadauh tuh jungjunan langsung ngeijajahan baca eta salawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hilati adrini baca eta sunna teh di ijajahan ku Rasul langsung dina impenan teh barang korejat hudang harita keneh cager harita keneh pan harita teu lagi geus harita keneh cager. Oh jadi tong heran mun para wali para ulama aya ijazahna langsung ti Rasul. Tuh kade dipake para ki ateul unggul ku murah teuing salawat dipake ubar buduk murah teuing gitu salawat mah salawat teh sing loba gitu ulah diadukeun kana buduk teuing murah teuing ya tuh gitu ya kumaha urang tuh salawatna ge siga kitu ku Rasul malah diajarkeun lagi padahal salat eta geus beredar salawat eta teh gitu tah gitu apakah musyrik minta tulung ka Rasul mah bisa kieu da eta mah nabi gitu kan hahar engko ceuk maneh nu maot mah teh kan maneh mah lonca linci jawaban teh kumaha rek gila ka mana sih adi susu kalau ora teh gitu pan golek awas ya golek mah itu ritu maneh gitu mah bisa ngagilek mah bisa asup deui paneungeuh geus sakitu tah heulaanan ya insyaallah kayak dituluykeun sugan dina waktu bakal sumping insyaallah ya keteh cenah aya rencana haul dina dinten Minggu engke ari pribados mah ngaheulakeun sote hiji sono kaduana ngaheulakeun sote loba jamaah nu ti luar kota baralik heula ka dieu ka lemurna cenah bejana isuk teh asup deui gawe kepenting teh rek baralik kitu rek dibawa jarah heula kitu kakaruhun meh apa sugan we jadi nu tadina teu harti jadi harti kitu nu tadina jauh jeung wali mah jadi jauh jadi deukeut jeung wali gitu nu tadina tara jarah jadi osok nu tadina tara hadiah jadi osok tak kitu tah ai geus nyaho kitu mah dongengna da lain dongeng sadongeng-dongengna jang euy ieu mah dongengna ge wala ti orang terpercaya dongengna oge ti ulama lain beja-beje lain apa nu ti eyang Ciboduit langsung nu ngalaman kitu
Tuh, teh ama Cibaban, ama Eyang Rene, anu kagungan karamat unggul lah tuh. Tuh. Tah kitu nya. Eta mah anjeun geus dijelaskeun kitu, rek percaya karena dawuhan para ulama nuku pribados bieu dijelaskeun. Pek, ieu teh lain cerita pribados. Dawuhan ulama, dawuhan para wali kitabna ge caang, teuh. Dek we milu kana paham Wahabi kumaha anjeun? Kumaha anjeun? Apakah rek milu kana aliran anu ngamusyrikeun, nu ngaharamkeun atawa nu nuding teu gablek polo kanu jarah ka kuburan ka wali, nu minta tulung ka wali kana bepe kumaha anjeun? Tuh. Da beda lembur, beda imah, beda awak jangan euy. Beda kuburan lagi kieu. Beda itu nu diganyar nu disiksa amal masing-masing we kudu tanggung jawab. Rek we milu kana pendapat nu ieu da teu bisa dipaksa geuningan patekadan mah. Rek we milu ka pendapat Wahabi kumadinya ngan pribados boga kawajiban atas nama sakabeh ulama ahli sunnah wal jamaah nu pendapatna kitu wayahna kudu dibejaan kabeh ieu minimal mustami murid-murid kudu dibejaan ieu sadarea gitu. Bisi aya anu panasaran umpamana panasaran abdi mah abdi da kita boga guru ge ajengan da ceuk ajengan abdi mah guru abdi mah teu kitu keukeuh musik panasaran bawa ka simpang ajenganana. Jelas? Eces? Lamun teu dibawa ka simpang teuh pribados pek hadapkeun. Sok riungkeun kabeh. Rek ajengan ahli sunnah wal jamaah, rek ajengan Wahabi, da anger Quran nama eta, hadis nama eta, akalna kitu sarua. Pek riungkeun, pribados ya. Pribados anu kerek ngomongna pribados. Tuh. Jelas ieu teh. Kadenge meureun ku sadarea. Make streaming kadenge ku sadarea. Sing panasaran aing mah teh Kiai Muhyiddin ngomong kitu. Hayang leuwih jelas eces disirek diadu langsung sirek nyobaan nah itu Kang Gelut mah mainnya di ayeuna nyoba make mundur itu Kang Gelut mah kitu di mana bae irah we keur kumaha bae jalan tuluy gitu eces geus sakitu nangtung sadaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم